Mugia urang dipaparinan sehat iman, nikmat Islam, nikmat iman. Oge teh hilap nu kakantuna Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge urang selaku penganut ajarannya dugi kiaumil akhir. Amin ya Allah rabbal alamin. Hapunten tapi hatur Bapak Bupati sareng Wakil Pak Bupati hormateun Simkuring. Kapi hatur Dewan Juri Biantara Bapak kali Ibu hormatin Simkuring, Bapak miwah para Ibu, para undangan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, pamugi urang dilulukeun dina kanikmatan kasehatan sadayana. Amin ya Allah rabbal alamin. Simkuring neda sihapunten ngiring ngadeg di didanget ieu sanes bae bade mamatahan wajah kamari atanapi suhur ku pangawruh suhur ku pangabisa nanging simkuring ngiring japung sabda ku mapalah bade masihan hujanan etang-etang simkuring cak pari paosna ngadugikeun ayeuna nonoman teh asatos jauh kana kasopanan atanapi tatanan desa dugi ka nagara. Atuh kukituna ka para bapa miwah para ibu, urang sing hatos-hatos kagaduhan para putra putrina ku jaman kiwari Pak Bu sadayana. Abdi hawatos di zaman kiwari ieu leres-leres anu teu tautana ngiring ku kalangaprah ku kalakuan urang kalih ayeuna teh seueur anu teu dipikaresep atanapi contoh-contoh sok ningali dina panayangan TV atanapi dinu sanesna dinu HP-na janten urang selaku orang tua kedah hatos ka nonoman anu maruda ieu. Atuh dina nonoman Sunda biasana urang selaku orang tua kedah ngagaduhan 5 karakter. Anu kahiji nyaeta cager. Cager dina kalakuanana, cager dina raga badana, cager dina sehatna, cager dina alam pemikiranana. Anu kadua bager. Bager hormat ka ibu ramana, bager ka sasamana, bager hormat suri toladan kasepuhna, bager dina laku lampahan. Anu katilu pinter. Anu kahiji pinter dina sakolana, pinter dina ngaosna, pinter dina salatna, pinter dina cara bergaulna. Anu kaopat, anu kasebat singer. Ari singer teh dina pergaulan ulah sampai dugikeun sareng pada baturna silih jonglokeun, silih dedetkeun, silih arewokeun dina pergaulan sapertos dina narkoba nu zaman kiwari. Sok tangtos dina hukum teh hafal ujug-ujug putra urang kacana ku polisi karena ku pergaulan dina obat-obatan anu berbahaya, obat tripikadiktif atanapi narkoba. Eta hawatos kedah dihatos ku urang. Anu kalima anu disebat bener dina laku lampahna, bener di sakolana, bener nuntut elmuna. Tah urang nolongan teh kedah didugikeun ka para putra urang nu aya zaman kiwari nu teu puguh juntrungna. Abi simkuring kadeu ieu sanes bae istilahna ku sombong. Sanes bae tina panampian ieu rasa kirang merenah. Etan-etan sanes matahan mojae kamari anu kasuhun hapunten ka para bapa sepuh sadaya etang-etang lauk buruk di lumujah. Simkuring neda sabda kumapalah ieu rehna Kabupaten Kuningan anu tos dipikat condong ku pemimpin urang Kang Acep sareng Kang Rido dugikeun urang selaku ASN dihadap dugi ka luhur leres-leres kedah ayo ka masyarakat.
naon atau ayeuna zaman kiwari ASN teh aparatur sipil negara anu disebutna. Tapi urang selaku pagawe kedah masihan contoh anu leres dijadikeun patron ka masyarakat minimal hiji pula-pula urang selaku ASN leres-leres kedah ngabdi ka pimpinan, kedah ngayomi ka masyarakat, kedah ngajenan ka masyarakat anu lebih kuning ngakaraoskeun urang. Minimalna urang selaku ASN taat kana aturan pemerintah anu tos diraoskeun pajak. Karena pajak eta entong ka masyarakat, tetapi kita selaku ASN kedah numutkeun urang memberi patron contoh ka masyarakat. Atuh kituna simkuring Nedasi hapunten mireng wartos program Bapak Bupati Kang Acep sareng Kang Ridho. Kuningan emas, kuningan agamis, kuningan anu leres-leres potensi dina tatanen walargi orang Kabupaten Kuningan teh anu tos kasebat dina tatanen. Atuh langkung saena ayeuna Pak Bupati tos mancankeun eta program pinunjul. Eta langkung sae pisan. Atuh kituna urang lojong dimulai pakasaban, dugi padamel, dugi pengusaha, dugi para petani, dugi sahabat hayu urang dukung eta disebut program pinunjul. Atuh bukituna manawi simkuring sakedik ngagaduhan pantun kangge Kang Acep sareng Kang Ridho manawi manehna tiasa ngadumukeun simkuring salaku pagawe anu di paling handap nyaeta di kecamatan. Jalan-jalan ka Cineubeuy Kang Acep sareng Kang Ridho mesen kula beureum di petian. Hayu urang sareng Kang Acep kala jukut di tengah munjul, hapunten kula saha eta munjul tong jukuta sampai amburadul. Mun tiasa mah warga Kuningan ieu sabeungkeutan sapihanean hayu urang regepkeun kumaha lamun urang angkat deui eta Kang Acep sareng Kang Ridho wangraskeun dina pangwangunan pinunjul anu langkung sae ka payu. Atuh Pak Bupati sareng Pak Wakil Bupati mun tiasa atuh abdi namihan eta oge lamun diridoan hapunten pisan Pak Bupati. Abdi ngagaduhan pinunjul program Dakat Kabalaraya. Naon cenah program Dakat Kabalaraya teh? Dahar loba barudak bari sasakola tur jaga ringkas tatani loba dahareun barudak bari sasakola kabiayaan kangge masa depan anu kapayun. Atuh kituna simkuring nuhunkeun ka Pak Bupati sareng Pak Wakil Bupati hayu urang nuntutkeun masyarakat anu leuwih nyatu tong sampe aya kakisruhan sapertos di Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah di Kabupaten Kuningan mah tos mangrupikeun warga-wargana tos halagana. Aya nu hafal teh di dieu singkatan Kuda Kuningan. Anu sebab Kuda Kuningan eta anu mangrupikeun urang kedah bunga karena urang-urang pasukan. Hapunten kasadayana Pak Bupati atuh simkuring nedasi hapunten. Ibaratna ASN atuh sing leres anu jadi kaum pendidik geura ngajar ngawal beri kamuridna kedah sae. Atuh dina segi pelayanan atuh kedah sae ngalayanan ka masyarakat anu langkung sae. Atuh anu bersifat di kapolisian atuh sing ngartipkeun kana janjina pelayanan perlindungan masyarakat kasadayana. Urang selaku ASN kedah ungkep kana dirina, kedah maos kana dirina urang teh selaku PNS atau PSN teh kedah masihan contoh anu leres-leres nyugikeun ka masyarakat Kabupaten Kuningan. Atuh kituna Pak Bupati sareng Pak Wakil Bupati oge bianjuri biantara simkuring dari hapunten. Abdi bade nyanyi sakedap pios abdi sanes biduan oge hapunten. Dekleng dekleng dendek buah kopi raranggeyan ikeun anu dewek Kang Acep sareng Kang Ridho tong diheureyan. Hayu warga Kuningan saeuketan sapihanean mun tiasa kapayun lebih maju di pingpina. Mung sakitu hapunten abdi kanu olah syarat jagat Kabupaten Kuningan Pak Bupati sareng Pak Wakil Bupati nedasi hapunten. Kukuring ditutup
Dadah punten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum